bukunya payung aya payung etalah tahun 70 hiji Masya Allah Karim teu bisa kapopohokeun tah hari teh kejadian eta nu pohara jasa Masya Allah haju kula ngomong ka Abah pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya sakola teh heueuh nya sakola teh Abah ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan Abah ge teu kaharti cekeun teh bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur tah mah bapana Rano Karno tah mah ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang lamun engke cak Bung Karno saat kikis Indonesia bakal bangkit kembali engke Indonesia bakal perang iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge engke urang Sunda nu bakal jadi presiden nomor ka Alhamdulillah orang mau poe minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina eksisan iman istiqomah kajenting di imah loba urusan ngaji kajenting dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasa nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang boga duit sarua buat mah sapira ieu mah sesa kabeh ge turuntuk tapi teu kitu ja duit beuteung kongkorong sebenarna mah duit ambalaya di bank atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sanajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula nu kamari dicaritakeun tentang iblis ku biadabna iblis ku bangkawarana iblis tinurut ka Gusti Allah di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing kaheula aing maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ke dunia jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihi Masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga sorangan ya Allah ya Rabbi
mentak lemas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang kakalir kakidun kawetan kakulon ngarasa teu betah di sorga teu betah. Cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usah tahu batur ngobrol eta istana sakitu poharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia yang naon bae hiji berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol hese abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah kayaknya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya na di sisieuna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos orang korelet gitu moalaya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pengodokan sakurang korelet belum tahu aja dia nu jelas bagi selayang yang tetap di korelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo Siti Hawa mah bopoharat Masya Allah begitu hudang Kangjeng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hiji nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawel cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari tesaha asal nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan seukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwana nyana Gusti Allah ulah waga Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaula nu agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh
kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep ulah ngomong ka Gusti Allah geus aya nyiptakeun sia gara sesenangan betah dam betah hawa betah sangat betah sok wa qala Gusti Allah ya muskun anta wa zaujukal jannah hei Adam geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan oh masyaallah aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di sorga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar sempit luar biasa tapi anakan mah terus bae blon boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba berarti kan terus teu halangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu mah tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imayeu ulah diopen nu imayeu tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu sueur kadek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung mah tuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaweun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang nginum aing kudu nimbal heula aya nu teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula yang kopi tinggal yang susu tinggal geus ngeunaheun jasa kuari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing sia urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia nurut pan kamari ge ka Gusti lain kitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing ngomong ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunya ku aing geus di dunia teh jore Adam dunia teh horengan
gunung sing rentul aya nu batu aya nu sono aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kada kita amis ay gitu ayana makana ulah sok sombong adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu urang sharing insyaallah cokot hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jangan mah jelema mah bageur ieu kepribadianana mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi ai jelema mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya kanyana otomatis sebabnya nyana dulu leuwih ti heula geus urang ulah aya naon lah urusan nyana diturunkeun ka dunia urusan urang di sorga adapun babaturan mah jauh masalah iya oge sih cek teh awak geus kumaha kakak bae sih ka dia ngobrol iblis di luar pagar sorga Kangjeng Nabi Adam di sorga ngobrol nu sakitu luar biasa na dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueuh sekat padahal mah disekat ku lawang cek sakaol mah lain kitu lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing deuk nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kudu ka sorga mah sia mah awas ya diadab sia ku aing teu jauh ka aing wah tu iblis teh kajawaran aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis mah ngobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon da korai da gitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero ari iblis jajal orai Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas deuk di jero sorga atawa di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan ieu mah deuk nanya bae aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah pertanyaan teh aya masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan nah ieu kuari aya apa henteu aya kuari mah naon cek Gusti kamari bebejak ieu
fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu poe ditanyakeun kabeneran mana tangkalna tah ieu dam ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dibalikeun ka dunia aing malah kayak ku aing dipikir-pikir heula teh tangkal eta teh urut aing sebenarnya mah ih cek anjing Nabi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae heulanan gampang urang ulah sakali ke SMS deui lah ya Allah hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda turunnya da ka dunia nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede ujung nyiuhan nyana di handapeun tangkal caringin oh kieu inilah pohon golkar cek sial teh iblis Delilah iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga main dahan kang Nabi Adamna ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrol lah iblis di luaran sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam dosa bener nama sorga tepan urut aing mages nyaho jasa di sorga dipersilahkan ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu syi'tuma pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing moal bemoal. Kira-kira mana yang penjelasan kau yang dijelaskan kira-kira teh hayang moal hayang mah boh aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di sorga moal teh aya bae keren di sorga nu di dunia ngan lamun hayang penjelasan hendeuk dijelaskeun jatuh teh naon coba penjelasan kieu dam ainu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin eusina mah kieu maksudna ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangena jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sabil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji beusi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua beusi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha jetu jasa ya Allah ya Rabbi beh ieu mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk daon bae kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus girahan geus tapi pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya Nubantek fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin waswasa
maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ke Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikkan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut waswasa syaitanul lahum ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahum ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa anu maksudna maliub dia lauma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia ya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kemuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam coba wakol cek iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa mana aku mata nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anali sajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun teh engke bisa malaka ini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona kege anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun segala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun bokona mah ieu surga teh bakal kanyahoan persis ku saya CCTV na bae kitu weh poharat iblis geus nyahoan ka CCTV leuwih eta mah kan ieu bae sakadar jaritakeun depan urut aing surga iya kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga mantap jasa maknya cek Kangjeng Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih apan cek Gusti Allah ge wala taqrabah hadhihi syajarah bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade ieu mah aing mah beusi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga ulah sok aju ka babawa ieu mah mangnya jaat cek Gusti Allah wala taqrabah hadhihi syajarah bahasa pangeran nu hese bahasa pangeran teh kurang kudu limit dihartikeunana beus lain lalagaan saeutik bae urang bisa salah tah eta teh pihartieuna mah kos kitu nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok didahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hiburan kos malaikat isa tangkal kayu lu nubantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma dam ade sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan lu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun yang beusi maneh engke lu bakal nyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat lo bakal nyahona ditah ngahormat ka anjeun
mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh nabi ngan kanyaho mah pan tetep robaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat teu moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngenahin karena jantung asana tiis jasa jantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mandeg ka dunia deui bae tamat tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi prank nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sebenarnya ngan lah atuh ai kudu dibikeun mah bikeun rahasia tinggal rahasia geus bae geus nah ieu mah pililian bae bener ya iblis moal sumpah ka ulama make wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kumaha atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang didahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik istriku yang setia yuk urang dahar yuk atuh kumaha kakak bae jaasana ku jelas jasa eta iblis kana sehatan ka urang make sumpah segala meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae atuh hayu yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa kumaha barang didahar فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة maka ku gara-gara iblis kana sehatan maka sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge orenganan iblis tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padalauma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh teu mari daek bae mangga ari henteu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cek iblis ngan ari ka ulama tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqal syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kana buadah lahuma sauatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan saparanjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa tadaekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae saparanjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna tuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah tapi koyok sifani idinya nyokotan dang daunan waya di sorga min warokir jannati dadaunan dang daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbu
tilkumas syajarah. Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahum rabbuhum Adam hawa alaman hakuma antil kumas syajarah. Lain taing nyaram ka siapa saram ku aing dicegah eta masih ada wala taqrabah hadhihi syajarah. Mun kumaneh di dahar teh tanpa takula mina zalimin teu gade Adam hawa dicakak di dalam Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan. Wa aqul lakuma maka ieu ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwun mubin. Pan setan teh musuh jahat coba kita goda keneh bae. Cerekan. Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganana. Jadinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain sama sujud di dia mah. Pengabdian siada takkan dia Adam. Hawa. Kunaon sia teu nurut kai? Idinya Kangjeng Nabi Adam ngadoa qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumaha engke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Wah ujianna batalkeun ngabesan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah. Wa mitlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utai umpamane barang kang den pigawe makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika. Iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawe amma ibasibni artad kalawan ki Basri kang petang ki artad al-Amiriyah alladhi hatakal Islam kang harus rakyat bisulni Islam wasapakalan numparkan ya bisu adamal harama ingetih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla baiti Rasulillah ing ahli bait Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibni Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan lahu tai karane ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karane baine yadai ummiha dalam antarane arep mboke karane ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibni Ubaidillah wa umalan utaya ibni Ubaidillah iku qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummihi maka ilang apa akal mboke karena ibni Ubaidillah salat lan dadi ya ummu kalimat dunatiku kaya wong kang edan waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah ta ing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus yang Muawiyah bisr bin Artad ingki bisr kang putaing ki Artad pijai sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamin ing dalam sausana hukuman hakim lara pasar maka lumaku ya bisulang kabeh yang dayas lan jais binasami saking samata qadamul Madinah malah tumakaya bisulan jais kabeh ing Madinah wa amilul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib ada saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub al-Ansari
utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu muga nilarepun usapula saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah paparo Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalam nada radhiyallahu anhu muga nilarepun saking Ali wa dakhala bisulan manji seperti bisal Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar haing mimbar Madinah wa qalalan wacap ya bisu aida syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahituhu kang wis yang akan insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani Nijaya bisu Usman abdan ing Usman kang lapuan kang putan ing apang radhiyallahu anhu kan dilar bunu sebolo saking kare Usman dan afan sumagala kali-kali ngucap ya bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajanggikeun maring insun sapa Muawiyah matarak subul Madinah maka orang ninggal insun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa kota tu angin ngabunuh insun ing mutalan sembah mara ahlul Madinah kari marenta ya bisu ing ahli Madinah yubayu ingin tebarar hati ahli Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi aman orang nana ikut tetap kada siraka beng dan saning insun utai keamanan wala sabiqalan orang nauti sabiqa hatta tahun hatta tatuni mana tarka siraka beng insun nakani siraka beng insun bi Jabir bin Abdullah kalan Jabir bin Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fadalla maka lumaku Jabir kata qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring ummi Salamah zaujin Nabi dari rabina kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok insun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kaban ubaya ingin ta bayat insun salim Muawiyah takade Muawiyah faqalat wa kang ngucap ya ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubay'a ningali insun intabat sira wa illam tubay'i qataluka maka bakal mataini ya guys kaing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar thumma inna Jabiran ata bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir hingga Bisr wa baya ulan bayat Jabir hingga Bisr Muawiyah tegar Muawiyah wa hariba Bisr da durat lan ngaruntukeun sabagi Bisr ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ting Madinah sementara kau kali-kali lumaku gitu ya Bisr hatta tamal hatta ya Bisr Makkah ta Makkah biya Abu Musa lan ikut tetap dalam Makkah ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penuh saking Abi Musa fa khafa Abu Musa maka di sapa Abu Musa harus ingat saking Abu Musa itulah yang sing tematain ya Bisr ing Abu Musa hariba maka Abu Musa fakila zalik maka daun ucapakan apa zalika mangkon hariba di Bisr kalau Bisr faqala maka ucap Bisr malkun ta lialka makun tu orang yang sun ikut daripada yang tematan yang sun ho ing pun sabadan akhlak yang saya enta muacat ya musa alian ningali falam yatlubu bisul makaran yuprihu ing jahu ing pun sabab bisun pada zalika nabi sallallahu mangkono hariba summa kataba Abu Musa kali nyuratan sapu Musa ilal Yaman maring Yaman ana khailan maqsa ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang lumakun satun kandang duslikum marisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian dura darpun yantem madain ya khail ashab Ali wa amilhi ashab Ali lan amil Ali bil Yaman yang faqabila nasumakan dan summa Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa sumamado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lil Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu Ali wa kana la amilu Ali lan azaba amil Ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alam balago maka sama-sama tu maka yang Ubaidullah amr bisu apa perintah bisin perro maka lumaku ya Ubaidullah ilal ku maring ku pahatta maladaka ya Ubaidullah alian Ali fastakhlafa lan nandaikan khalifah ya Ubaidullah ala al-Madinah ingat Madinah Abdullah ibn Madain al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matan ya bisu ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah safana ka Abdullah rajalan babalika bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain
anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa, memeh Nabi na terus tentang Suriah, tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak orang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem tiba. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi, Nasrani, Yahudi kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Mantak urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang dibere keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gila model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam, nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damul haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna dibunuh kabeh. Walam yar'alahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teu aya kumaha nyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua lalaki dua anak, masih budak keneh, buluh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyim, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di hareupeun indungna. Fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah, mantak qasarat kal majnuna. Itulah kekejaman nu baheula. Mantak datang ka kuarit terus bae. Ya Allah ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya, di Suriah, Syam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah ku eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi mana? Sayyidi alladzi ahidtuhuna bil amsi nu kamari kukul geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Hah? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kedua mana Utsman bin Affan? Tangan punya dak dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilayya Muawiyah, lamun Muawiyah teu janjikeun ka urang mataraktu fil Madinah mu'taliman,
mutaliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bage sahabat dibunuh pohara ieu kikiriman Muawiyah teh dahsyat jasa summa amaru ahlal Madinah yubayyu libayya nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia khususnya di belahan timur tengah umum nasa dunia supaya beat ka Muawiyah dipaksa wa arsala ila abisla bani salamah anjeunna ngutus ka bani salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bi Jabir malaya keamanan yang moal aya kageunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguan anak coba datangkeun bejaan ki Jabir bin Abdullah ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng istri Kangjeng nu masih keneh yakni Ummi Salamah jadinya nyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya li Muayyah manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan takolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha mantap pakola hadhihi bayatud dolalah ieu mah beat dolalah Koskuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah ka Indonesia kan geus asup kuari masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap Jawa Tengah Jawa Timur ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari wallah alamun SBY nu eta si masih heran bangun sentimen dah gitu hai Oke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar bendera eta kan eueuh ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali ku hari di Turki aya gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya di Baghdad aya di naon di Mesir aya di sababaraha negara aya di Suriah aya araya tabak kabeh bahkan sorban Kangjeng Nabi sorban Sayyidina Ali masih kene aya tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana bendera Kangjeng Nabi warna hitam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah urang lamun nyaritakeun kos kitu menyaritakeun di Indonesia Bung Karno luar biasa menggebuna berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun pokoknya mah ganyang mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno urang kabawa pinter kabawa terharu kabawa menggebu-gebu kurang eta terharuna hati Bung Karno ganyang musuh kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna nomor kahiji nomor kadua itekna nomor katilu cincinna nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli eueuh nu sabenerna apa kula buka rahasia ku ari bah eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli nu asli mah nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah iya ya. Entah kia memual di kamar manakan kajian kuku mage. Emang kurang gitu.
aya sejarah I love you-an ya. Sama ka mana bae. Bendera Sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera Sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum, kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung adu hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Neuk neang batur kula waktu di Digul. Saha? Ahmad bin Khairun. Kaget. Ai ke ieu saha? Ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah. Kula mawa cai kadinya teu diinum. Saat eta mah pancanaya kueh-kueh mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak wari mah nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh didah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Hari ieu mah keris. Meunang teu ningali mangga wae dideuleukeun. Minimal kula pernah neuleuh lah ka keris. Ada kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pendi mah 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta suka deui. Kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu Sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris itek da di dieu hiji. Set. Di deuleu ceulina gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kenceng. Lamun rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya langsung mengarah ku lagi. Oh, berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Ti dijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di dia Allahu Akbar lah. Cek manehanana kula geus dibejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula dek Zarah, kemudian kula dek ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas Zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggih deui, kapanggih jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar teh. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa Sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak abah teh abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cekeuna teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tama Bapana Rano Karno tah mah.
Ieu keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiang. Lamun engke cak Bung Karno saat kikis Indonesia bakal bangkit kembali, engke Indonesia bakal perang, iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kaji nomor kedua Baduy nyerang, didinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang, kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakalna. Sok tanyakeun gerakan Yahwe. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib pendi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah. Ya sorangan di dinya. Tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria, ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang, cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna, bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik sama kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi. Ieu sejarah nu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafironi wa mu'minani, dua kafir nu dua mukmin, wa sayakunu khamisun, maka jadi raja sadunya kalima wa min dzurriyyati, eta adalah turunan kaula ismu abi wa abu abi, artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula, ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula, berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillah wa Mahdi. Engke bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Di lemah geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah minyak acak-acakan ge. Idinya nyana sholat baik, kemudian ayalah seorang rajul tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi, terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku, kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah itu biang peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari, lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus tak kaget lamun orang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet, teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Baheula memehna diduduki ku Belanda 3 abad setengah, turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencicing cek bae cek jangan teh dipencitan bae disate ku aing. Karena itu baik Indonesia ge boga sejarah.
dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad, baca sejarah Baghdad. Mesir, baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah, teu aneh. Urang kuari, dedededededed, 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Bari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon, puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina, geus di sorga nya nama. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina, kelahiran negara nabi, negara rasul. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Aneh ya nama. Nuantak pae seri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bagus itu tekadna. Penting agama ya lu wala yulaleh. Maleureun-eureun jadi perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres karena kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cekarian ka dieu kacukupan dek mental obat. Itu salala stres cenah geus stres, cenah geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu anu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetap nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu, udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh sih, Pak. Nggak ya cerita baheula sangat biadab. Datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka hijinya terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ke bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa Al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa Al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalika libisin faqala ma kunti laqal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh, masya Allah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah, wa amilu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Nabi Musa dari sumabado bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu alifiha Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah ada Abdullah bin Munabbi tetap didatangan ke Bisr dibunuh Allah bahkan anak rakyat dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah. Jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ka ditu ka Turki, Mekah, Madinah.
moal eureun-eureun terus bae datangkat turun mah di kuaritan sabaraha ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal negara kabeh kalut moal wakat turun mah di lamun teu kalut seluruh negara kalut heula kabeh negara bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha satu masjid satu gereja teu ribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslim berarti setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah kakarak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnya na ka Suriah ke bakal cicingnya na di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul terus kitu dah urang geunah jasa tah geurang asal sasalaman jeung Mahdi guys mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh atuh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di itu naon ngaranna naon ngaranna kalen teh dasar osok ka ditu meureun nya tukang buka kuncina masalah ka dina hukum Masya Allah ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah keluarga urang diraksa ku Gusti Allah lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah di barokati umil Quran